Gusti kehidupan teh menitu. Udang, mewah sing orang-orang, bapisan Assalamualaikum, gitu udang, Assalamualaikum. Betul. Ulang sebenarnya ngewah sing orang-orang hulang-hulang gitu orang. Lain wa ujang tasa para rusing ge euy jol nu naragi teh asa udag-udag ieu nu nagih tan udag-udag nu nagih udag-udag deui. Duh teuing ge hayang teu beunang di udag-udag nu lagi mah kacang dongkok kudu pate kacang dongkok gitu tah. Pan jiga ucing dongkok moal eong da. Moal beunang kudu lagi ge. Kalau dirasa ari wa Ayo bapak ngahibur we. Heeh kadangnya bage mikiran. Heujeung nu mah takdirna mah nu mah musingkeun mah teangan jeleumana saha nu mimitina nyieun alat tukar ku duit eta nu musingkeun mah. Coba lamun kububukeun teh atau ku kalak hiburan ujang moal lieur ngahutang moal lieur kudu udag-udag lagi eta nu musingkeun mah. mohon wa leres pisan. Oh mau alat tukarna digetos ku situt mah tau ku heuy. Jangan mau anu nagih teh tinggal dihitut brot. Atawa tinggal. Aing pusing aing. Keur pusing teh ngabut we dasar wawa pedul aing ah.